punten di dunia anak ibu, di akhirat mah boa nyilakakeun ibu. Aya teu kitu anak seueur. Makanya lamun ibu ayeuna bawel kudu bawelnya bener. Ieu teh anak terek dibawa ka mana harusna? Apakah ieu budak terek disalametkeun? Apakah ieu budak terek dicilakakeun? Kembali deui ka jadi orang tua. Yang akhirnya Nabi Nuh bablas teu bisa naon ngajak istrina, teu tiasa ngajak putrana, leres disalametkeun ku Allah, turun tina perahu dina tanggal 10 Muharram nu disebut hari Asyura. Ini perjalanan Nabi, hari perjalanan RT kumaha, perjalanan RW kumaha, pelajaran ustad ayeuna kumaha. Tong aneh aya musibah seperti kieu ibu, geuning zaman Nabi baheula mah leuwih parah daripada sekarang. Tapi keistiqomahanana luar biasa.